Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakara wa qad khaba man dasara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadhalana 'ala katsirin min ibadihi mu'minin. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kana linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maksudi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka bada'a wa ba'du. Al-hadinya wa ala kulli najin sunnah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaihi wasallam. وجمالي جلد سسد معذرة السلطان عمي الرسل عظم القدر من الشيطان الشمس قدر زين قدر الله الشراء وسنة سيدنا القدر وسنة سأمرة بالسماء سنة سيدنا وسلم مبارك بن محمد وسنة سنة سيدنا وتجعل بسنة سيدنا محمد وسلم وسلم الله سرهم وسلم وقولهم وليس بمعدين ثم إلى معجب هذا الكتاب minta husnul kita beri kita lebur bukur amal jiakan alam gabar ajamat sepatullah aku lebih wadir haji amal syurwa batajwadi bil syurwa badiha a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jangan jauh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzuru ila suwarikum saestuna Allah teu ningali kana rupa-rupa maraneh bayang zuru tapi Allah ningali ila qulubikum kana ati maraneh wa qawluhu ta'ala jindauhan Allah ta'ala ijtanibu tawhuda jama-jama ngajauhan tawhud ayat budu hartina nyembah ka eta tauhid wa anabu ilallahi jeung maranehna balik tobat ka Allah lahumul busra pikeun maranehna aya beja kabagjaan allazina yastami'una qawla anu maranehna ngadengekeun kana sagala ucapan fayattabi'una ahsanahu tuluy naluturkeun eta siladi kana anu pangharena ulaika alladziina hadahumullah eta teh jama-jama anu dipaparin pituduh ku Allah wa ulaika hum ulul albab jeung maranehna teh jama-jama anu boga akal anu jero. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari dina jelaskeun masih dina bab kagenep dina kitab Tauhid urang nyarios tentang
maka manehna kudu ngomean hate terus kudu ngabenerkeun jeung nguatkeun hubungan jeung Allah oge jeung kudu hadir ka sesama. Eta perkara anu kudu dilakukeun nalika urang hayang bisa usul ka Allah nyaeta urang sahaja man hayang salamet tina nu bakaman tina pasal kamari sahaja man hayang salamet tina hina teh lain urang teu miskin lain urang fakir lain urang misalkeun sagala teu boga lain ari hakikatna jalma hina nyaeta jalma nu teu nyaho ka Allah. Walaupun manehna profesor teu nyaho ka Allah mah celaka. Walaupun manehna profesor bahasa Inggris, profesor misalkan sains jeung proposal sagalana, lamun jelema teu nyaho ka Allah celaka. Sabab ukuran jelema salamet lain di dunia hukum. Ai kudu lamun jelema dikatakeun salamet lain baca di dunia hukum, loba jelema baca di dunia celaka di akhirat. Tapi nu paling parah di dunia celaka, di akhirat celaka. Eta teh hina tah hina. Sahaja man hayang salamet tina hinana diri. Hatina hinana diri teh ku Allah dianggap hina. Ya. Jeung deukeut ka Allah, maka manehna kudu ngomean hatena hiji. Kudu nguatkeun hubungan jeung Allah dua. Nu katiluna kudu nyeun hade ka sasama tilu. Berarti aya 3 poin anu urang diteliti, anu urang kudu ditelaah deui. Maka Rasulullah SAW ulah jelema teh lege ku dandanan, jeung lege ku tampang, lege ku harta lahiriah itu Allah mah teu ningali. Manehna jabatan presiden, contohna di masjid. Di masjid mah saha we ge sarua. Anu tukang maju lamun indit nanti heula cicing dihareup keukeuh kudu dihareup. Ulah sampikeun hareup teh khusus jam jenderal hukum, khusus jam pejabat hukum henteu. Sawae nu panggelan alus ka masjid maka manehna boga hak jam nempatan eta tempat. Sajajar kabeh sugan misalkeun ari anu maju mah salat nate duhur nate 6 rakaat, ari jenderal 2 rakaat henteu kabeh duhur 4 rakaat. Ieu nandakeun bahwa Allah teh nugaskeun ka hiji jalma henteu ditingali dina kasta. Oge dina Islam henteu aya kasta kosong kos cara di India teu aya. Islam mah kabeh sama. Nalika anu bisa ngabedakeun di Allah, anu bisa ngabedakeun di mata Allah teh ternyata katakwaan. Maka cek Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum bal yanzuru ila qulubikum. Saestuna Allah teu ningali kana rupa-rupa maraneh, tapi Allah ningali kana qalbu maraneh. Jadi urang lamun misalkeun ulah sabari urang pamujana, gila hormat nalika urang boga pangkat jabatan. Atawa nalika urang ustad loba ilmuna gila ku kehormatan. Pangloba misalkeun nya heueuh kitu nya imam, oknum ustad, oknum kiai lamun teu disasalaman ku santrina atau santrina teh ibu puntut ya lamun. Beda jeung pangarsana nya. Layak Aisyah hatena kumaha arek abah itu tahu ya, pangarsa abah Haus itu tahu ketika ilmu sudah datang nyalimpang hatena teh. Atau misalkan model bapak itu tahu, misalkan contoh kalian teh ada kecurigaan, ada keraguan, tahu. Sabab lain ditinggali tina misalkan urang dekeutna, urang jauhna, urang henteu ditinggal kitu. Nah, apa anu dilakukan ku guru? Ya Allah, hampura eta nu jadi budak. Mane geus ngarasa kitu emang eta mah non saukur kabotasan. Ulangi deui. Sahaja man hayang salamet tina kahinaan diri jeung bisa hayang bisa usul ka Allah, maka manehna kudu ngomean 3 perkara. Nu kahiji ngomean qalbu, nu kadua nanti ngabenerkeun jeung nguatkeun hubungan jeung Allah, nu katilu kudu hade ka sasama. Karena urang boga kamuliaan di mata Allah.
Maka pantas Rasulullah kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa yanzuru ila qulubikum. Urang ulah sedih ku urang kamiskinan urang ulah sedih ku pangaboga urang di mata Allah maka beda sarua jalma. Sabab Allah mah teu ningali karena derajat kabeungaran hiji jalma atau derajat kapintaran jalma teu Allah mah ningali karena katakwaanana walaupun manehna tukang misalkan punten pagawean anu misalkan cukup mah dianggap misalkan contoh anu pemulung sampah anu urang tinggal 5 bakat eta teh derajat mulia padahal ya. Anu ngabedakeun dina mah sok makas-kasakeun sorangan itu mah gawe di kantor hulu di PK hormat aya gawe di nyokotan sampah urang teh dianggap jelema entong kitu sabab bedana jeung urang tah matakan Allah kita ningali kana rupa-rupa marane mana gantong arek gila padahal kadang-kadangnya jelema mah kitu. Beda jeung Allah jelema mah sajelma anu ganteng di deukeutan urang, jelema nu bareng patut dihina urang. Henteu saeutik kitu. Heuh ada misalkeun kitu nya. Heuh, ieu lamun kadang-kadang urang sok lepas kontrol. Nalika jalma nu banu kagum ka urang teh sok naon berbesar diri, sok kagum diri. Sehingga kak ngahina ka jelema teh kadang-kadang lamun lalaki sok ngahina ka awe tapi lobana awe sok ngahina ka lalaki. Nu lobana di karesep gitu. Lamun urang misalkan tersep kana teh tersep ka jelema maka urang ulah sok ngahina. Urang sampai ke non disebut najis, disebut gila, disebut teh urang. Nanti ada suatu saat kita akan dijauhi sama orang lain. Itu bukan akibat dari orang lain, tapi akibat dari diri kita yang selalu mengecilkan orang lain. Itu balasna. Ke Allah mah teu kitu teh siga jelema Allah mah teu ningali manehna kaser, manehna punya jabatan, boga pangkat bintang, boga kedudukan anu tinggi, boga harta anu leuwih henteu Allah. Bayang juru ila qulubikum tapi Allah ningali kana qalbu anjeun. Mata tak urang teh belajar tasawufkeun dilelekeun ngarasa diri urang mah can jadi jelema nu baik. Ari nu aya dasarna urang teu bener teh lain tina naon tapi dina dasarna hati urang anu gering. Ya, panyakit sakabeh nu aya dina diri urang eta bersumber asalna dina hate ceuk Rasulullah kamari terus ngadawuh naon cenah ceuk Rasulullah kamari. So inna fi jasadi ada mudghatan idza salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu. Dina diri urang teh sanyana dina jasad anak Adam aya satu daging lamun di mana eta daging teh hade maka sakabeh awakna hade jasad teh. Tapi lamun eta si daging eta rusak maka rusak sakabehna naon eta teh aya qalbu nyata hate. Kunaonnya urang teh asa gadaring wae eta mah kieu teh. Kan maka lamun jelema anu hatena geus geuring maka boga gelaran adzallah. Naon istilah teh kahinaan di dia lain karena miskin atau kelemahan lain, tapi hilangna kamuliaan batin jeung wibawa di paeun Allah gitu. Jangan deui. Maksud hina di dieu nyaeta lain ku sabab manehna miskin, lain ku sabab manehna tanpa daksa, manehna lemah kana lahirna, tapi leungitna kamuliaan batin jeung wibawa di hadapan Allah jeung anu akibat jauhna diri urang jeung Gusti Allah. Maka naon tadi cenah sajaman mah selalu tina hina eta perkara. Maka urang kudu ngabenerkeun hate urang. Pagaweana eta mah ilmu tasawuf. Lamun urang nguatkeun hubungan jeung Allah eta mah pagaweana tauhid. Jeung urang kudu hade jeung ka sasama manusia muamalah nya teh dina fikih. Alus jeung Allah tapi goreng jeung manusia teu bisa disebut takwa. Alus jeung manusia barang bere ka manusia bagus tapi goreng kana ibadah Allah na teu disebut takwa. Takwa mah hubungan urang jeung Allah hade, hubungan jeung sesama manusia hade. Eta. Wa qauluhu ta'ala maka Allah Ta'ala ngadawuh istanibu tawutu an yabuduha wa ana
anabu ilallah lahumul busra wa basyir ibadi alladzina yastamuna qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab. Nah, ieu poe penting urangna. Ciri jalma anu meunang hidayah teh kumaha tadi dina ayat walladzina istanabu tagut ay tagutina hakikat naon lain tapekong sesembahan patung itu sagala perkara anu matak mohokeun urang ka Allah. Sagala perkara anu matak urang ngagoplakeun ka Allah eta disebut tagut. Lain yoga tagut. Ya sepasang kan. Tagut. Lamun Bu Haji kusabab urang teh kabogoh teh nelpon ti jam maghrib ti sameme maghrib sampai ka beres isya sehingga urang pas beres nelpon teh teu karasa eta teh geus isya. Aduh urang katinggalan salat teh inget kana salat acan. Berarti nu tagut naon? Kabogoh. Aya nu rupa-rupanya pang teh togut dina diri urang teh berhala dina diri urang teh. Aya loba mah duit nya. Lamun angkatan kalian berenang pacar, game, non TikTok, non IG, wah kitu scroll teu paruh. Sehingga ninggalkeun perkara kana togut teh naon tadi teh? Izdan togut nyata perkara anu sok mohokeun urang ka Gusti Allah. Anu sok ngalawurakeun urang ka Allah nyata hawa nafsu, dunia, ego, pangaruh makhluk anu ngagantikeun posisi Allah dina hate. Demi seseorang urang sampai ninggalkeun ngaji, demi seseorang urang sampai ninggalkeun salat, demi seseorang urang sampai ngalanggar parang Allah disebutna eta mata togut. Tah berarti dina aya kayan hina. Maka lamun ciri zaman meunang hidayah teh nyata naon? Sagana teh walladzina istanabu taguta wa anu billahi. Maka manehna ngalaksanakeun inabah. Nah, di Suryalaya soal inabah satu ini itu tempat-tempat keluar. Eta balik ke Allah kalayan hate lain ukur lisan. Ilahi rajiun teh urang teh nya kalade kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh dina konsep tasawuf lain yang Jerman mau tukul. Nalika anu maot urang ucapkeun alhamdulillah innalillahi teh urang teh ucapkeun heuh manehna asal lagi ka Allah balik di ka Allah urang teh alhamdulillah manehna geus balik ti heula beres tugasna di alam dunia anapun manehna disiksa jeung teu eta mah hakna legat ka Allah dan urusan urang. Nah anu urang kudu dipikirkeun mah ingatna di Allah ya Rabbi nah urang engke balik ka Allah teh dalam kaya iman atau henteu. Maka jalma anu wa atabu ilallahi balik ka Allah kalian hate jeung lisanna lahumul busra balasana li saukur engke. Tapi di dunia ge boga katenangan hate sahaja iman jeung rencana ibadah. Kalau urang bisa geus bisa ngasaan nikmatna ibadah maka urang bakal poho kana kadaharan anu cuk urang. Mata ahli marifat mah tidak doka-doho kana kadaharan teh. Sekurang bakal ikan manikmat, sekurang non rendang manikmat, ahli marifat biasa-biasa saja. Nu paling nikmat teh eta urang katika urang zikir, karasa amisna zikir, kumaha karasa amisna zikir tenang hati. Tenang anteng hati teh tutup mahina. Alladzina yastamuna qala wa yattabi'una anjeunna teu sakadar ngadenge ilmu tapi milih nu paling bener paling ikhlas ngadengkeun ka Allah eta disebut ulul albab akal anu hirup ku cahaya iman. Iya. Tadi dina ayat tadi teh ya bahwa surga teh surga Allah teh naon tadi teh Insanimu ngajauh jeung jama-jama anu ngajauhan togut dilawan kurang teh asya maka aing teh ngaganggu wae kana ibadah. Lamun maneh daek jeung urang bogoh ka urang hiji ulah sok ngaganggu urang kana ibadah. Ulah sok ngaganggu waktu urang jeung bobogohan jeung Allah. Ulah sok ngarebut hate urang di dina teh ulah sok ngarebut teh hati urang di mata Allah.
Karak eta orang cinta dan bencinya karena Allah eta nu bakal dibangjakeun. Bahkan orang kudu kieu syarat mane bogoh ka urang kudu apa sekian juz. Syarat mane bogoh ka urang kudu nyaho syarat sah salat, batalna salat, rukun salat. Eta mane panaki rek awe maka urang bakal salat bukan karena jual mahal, tapi urang hayang ngajadikeun hubungan itu menjadi nilai ibadah. Lamun kana handphone, pakai handphone kana media-media anu matak jadi urang ngalaksanakeun ibadah. Contohna urang bisa kenaon, teu naon urang handphone arek ngaji. Urang bisa kenaon ilmu mah di mana wae cokot teu naon. Tapi hiji perjalanan rohani mah mursyid mah ulah boga dua, tetep kudu hiji. Guru rohani itu tetap harus satu, tidak bisa urumusna dua. Sabab nu nganterkeun urang kana ilaahi rajiun nyata mursyid urang. Maka lahumul busra pikeun manehna aya kabagjaan mulai uke tapi ayeuna keneh. Ketika jalma geus ngajauhkeun diri tina taubun, terus manehna balik inabah Allah atau taubat ka Allah dina sakabeh kalian dosana, maka Allah lahumul busra pikeun manehna aya kabagjaan. Naon cenah pabasyir ibadi ku sabab eta bejaan ku anjeun hidup bejaan ku anjeun ya Muhammad ka hamba-hamba kami. Alladzina yastami'una qawla anu ngadengkeun kana sagala ucapan fayattabi'una ahsana tu manuturun kana pahabina eta jamaah-jamaah anu paparin dituduh ku Allah hidayah. Ada oge eta hidayah ngajalan waktu sah tapi kadang-kadang ternepi ka urang nantinya. Pada urang mah geus karasa urang sorangan dina diri urang teh masih kena loba togut ya. Komo lamun kalian geus rumah tangga tuh teh kuat. Togut nanti menjadi pamajikan atau menjadi anakku gara-gara anak ketika orang nanti arek ibadah ka Allah kaganggu ku gara-gara pamajikan orang yang ngelaksanakeun ibadah kaganggu bahkan ku gara-gara anak jeung pamajikan anu eta teh sumberna fitnah anu urang teu kuat kajangan eta fitnah maka orang bisa melakukan perkara-perkara anu nyelempeng dina syariat. Maka tujuan Rasulullah mengucapkan kitu yo hadhihi kalimatut thayyibah nabi henteu ngajarkeun hukum-hukum henteu. Nabi henteu ngajarkeun syariat hukum salat puasa zakat lain eta hukum ngajarkeun teh. Tapi naon ngurus qalbu ngadidik jiwa. Bitasfiyatil qulubihim tasfiyah teh eta ngabersihan qalbu tina naon tina sifat riya ujub sombong cinta dunia atau disebut tamak sarakah berlebihan. Ya kan eta riya teh penyakit syirkun saugir syirik leutik ujub sombong takabur eta tah tilu bersaudara eta anu jadi sumber malapetaka kana sifat-sifat gorenganna. Jelema nu ujub sombong jeung takabur lain ka jelema nu beunghana ku kadang-kadang jelema nu miskin anu cilaka mah anu manehna kayana miskin hina eta sombong. Naon sombongna? Ketika Allah diparentah titah ibadah taradae ibadah ketika Allah dititah taradae ketika Allah dicaram kalah ngalanggar sia salatkeun salat urang teh kudu ngarasakeun ai mangkeudeut mah miskin taradae salat atuh we kudu di dunia gembel di akhirat ge bakal leuwih gembel nauzubillah ini dari urang kudu boga pikiran kieu ai di dunia teh miskin atau misalkan bicara batur kembali asal gawe dina kehidupan abadi urang beunghang lakukeun urang teh kahadian nu sombong nya nu taradae titah Allah sok ngalanggar lamun dicaram ku Allah kita salat mbuh maka kan ukuran jelema mah kitu tingali jelema tingali tina salat ya kadang-kadang salat itu jadi ukuran para ulama. Santuna lamun jelema osok salat ngabersihkeun diri tina 5 waktu maka yakin walaupun mahna goreng hatena tapi bisa aya benteng nu telos teh. Terus wa tazkiyatu nufusuhum tazkiyah ai tazkiyah teh ngadidik jiwa cenah tunduk lemes jeung taat. Kan urang jiwa urang teh heuras. Hatena urang teh aya sifat satonia bedegong kos iblis. Bahkan kan cek iblis jelema itu pang sombong-sombongna lamun jelema geus boga sifat sombong maka iblis ge kalihkeun sombongna. Contohna mana Firaun ketika didatangan si iblis terus ajajil teh Firaun naon euy
aing cenanya diberi anugerah ku Allah kasaktian anu luar biasa. Sakicep bisa di timur, sakicep bisa di barat. Sakicep urang misalkan dina waktu urang ayeuna bisa dina waktu ayeuna urang bisa di timur, dina waktu harita kene urang bisa di barat. Urang bisa ngamati mancara putra mancara putri bisa ngajadikeun naon itu naon ieu. Tapi urang masih kena boga rasa bahwa tetap Allah teh pangeran urang. Teu wani urang ngaku pangeran. Nya ari maneh kakara Allah teh digeringkeun 900 tahun di sama geus sombong ngaku pangeran. Dibere boga dibere harta sakitu ge geus sombong. Mata jelema lamun geus goblokna sok kaluwihan ti iblis. Tapi lamun jalma geus cerdas rohanina maka bisa ngluwihan malaikat. Nah itu ya. Wa ibsolihi ila hadrati ilahiyah. Hadir rasa ka Allah dina ibadah. Ngerasa urang teh misalkeun ihsan teh anta budawu kana kata. Lah urang teh merasa urang teh selalu muraqabah, ngerasa selalu diawasi ku Allah. Sing dina hate kalian teh simpen we salah satu rasa eta. Urang rek ngalakukeun kieu aduh jelema anu teh ari jelema mau ningali ka urang Allah mah ningali aya anu geus saeutik. Maka hakikat teh poin anu tina kajian tadi aya hakikat tasawuf nurutkeun ulama salaf. Tasbiyatul qalbi amwafaqatil bariyah. Ari tasawuf teh lain ngalawan manusia, ya. Kadang-kadang jelema aya berpikir kunaon tara bahkan jijik karena tasawuf gitu, seolah tasawuf teh hina, seolah tasawuf teh goreng patut, bahkan dibilang anu lebih parah di nyata tasawuf teh sesat. Sabab dia ngagugukan hawa nafsu nak mau dioprek, mau diganggu. Lalu mainna kiai amplop we pikiranna teh. Dasar ilmu teh hayang dijadikeun ngabeungharkeun atau memuaskeun hawa nafsuna sorangan. Teu saeutik urang mah mudah-mudahan boga guru ya untuk hal itu ya. Wa ibsalhum. Jadi ari tasawuf lain istilah ngalawan kamanusiaan teu ngajadikeun ridho makhluk salaku tujuan utama. Makhluk mah teu dipalireh urang. Udah toib itu makhluk mah kitu rek hiji urang mah yang penting mah baik di mata Allah we. Kembali penilaian manusia ka urang mah ulah sampai ke urang teh dinilai ku makhluk alus we. Da walaupun urang nya ngukir di kerudung, walaupun urang misalkan tara kaluar ti imah, walaupun itu tuh bukan hal yang bagus. Ya. Jadi urang anu bagus mah selama urang manusia kieu we bergaul jeung orang lain, aya waktuna jeung ulin jeung babaturan, aya waktuna ulin jeung babaturan sakola, aya babaturan di lembur, aya waktuna urang babaturan ulin jeung babaturan sakampung, saimah. Anu teh bagi-bagi waktu gitu teh itu tandana orang yang berjiwa sosial lah ngokok gitu jangan. Tasawuf lain kitu lain tasawuf lain cicing lain kudu energi. Kudu energi kudu naon? Kudu kreatif. Sagala perkara teh dijadikeun terbuang percuma. Di urang makan di tasawuf anti ngagunakeun waktu kana perkara anu teu berguna. Ai perkara anu berguna nyata perkara anu tasawuf teh urang kana perkara kaakhiran eta berguna. Walaupun urang main game tapi main game teh aya tujuanna lain game ieu lah nya kana gimana ulah hese game kana ibadah. Lamun urang misalkan ulin tapi ulin ngajadikeun eta ibadah maka tarus akhirat eta jadi ibadah. Walaupun urang misalkan cicing di imah tapi cicing di imah teh goplah hatena atau urang teh ngasa ukur sekian dulu ya, ditutup dulu karena ada urusan dulu. Nanti dilanjut lagi mau besok sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.